Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subuh sadayana jamaah kawasan anu marudia alhamdulillahirabbil alamin urang sadaya masih diberi nikmat Gusti Allah kaduhan raka beri tumpangan nyawa hirup ngaranna sehingga orang sadaya masih biasa pada pengalaman wajah pamrok yang mungkin yang tempat di neraka ini dan sedia makan Jumat. Mudah-mudahan ngobrolna urang dina ieu tempat sing ngajadikeun wasilah sababian guna maghfirah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan para pendukung channel Film Official Gusti Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat fasihannya kami diberikan seberapa amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun tegese utawi bila ini kusaini fasal muzibatul muslim utawi biro-biro wajibakan adu sitatun imanana ilazul hasamati rupane suwiji manjingakan hasabah bil farji ing dalam farji wa kharaja kafindo metuakan mani wa haidu lan kafindo wa nifasu lan kafin papat nifas wal wiladatu lan kafin lima ngalahirkan wal mautu lan kafin enam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun musibatul husni sitatun ilajul hasabati. Faslun dia nyalakan mempirang-pirang anu ngawajibkan adus. Dari mempirang-pirang anu ngawajibkan adus nyata sitatun ayat benar. Ilajul hasabati anu kahiji manjingakan hasabah masukkan hasabah helmna dakar ngawajibkeun hadis teh aya genep nu tilu alaman rijal wa nisa'u laki jeung awewe nu mana dina anu tilu alaman lalaki sareng ku awewe nu kahiji dukhulul hasabati bil farji kana farjina awewe eta alaman lalaki sareng ku awewe wa huwa mani terus anu kadua kaluarna cai mani tah eta alaman kula laki sareng ku awewe wal mautu bitoroke katilu alaman cina kula laki sareng ku awewe ya wal mautu nyaeta maut teras aya genep cina anu ngawajibkeun adus terus nyata anu tilu nyata alaman ku awewe sareng kula laki wa salah satu terus anu katilu deui nyaeta alaman khusus nyaeta kangge awewe mana cenah anu tilu al-airu anu kahiji nyaeta haid wan nifasi kitu oge nu kadua alaman ku awewe wan nifasi nyaeta nifas wal wiladatu anu katilu nyaeta wiladah nyaeta lahirkeun tadi teh nyaeta nu kahiji teh dukhulul hasabati masukkeun hasabah ahaduha ilatul hasabati anu kahiji teh nu beunang teh nyaeta ilatul hasabati masukkeun hasabah ari nu ngaran hasabah teh tadi teh dakar wujudna dakar eta disebut nyaeta hasabah. Terus atas nyata masukun hasabah kulluha nyata sakabehna hasabah wa intola sangaja nyata hasabah na panjang tetap wajib nyata mandi wala i'tabaru bi ghairi hajin terhitung wajib na mandi salian hasabah anu asuh kumaha dina ieu mas pas nyata paparende mangja jeung nyata pamajikana teh mu asup lain pucuk na sugan tah nyata pucuk na horeng ndok na nu asuh kumaha lamun kitu apakah nu kewajiban di wala ghaira teu dihitung nyata teu dihitung wajib mandi salian nyata hasabah anu asuh kana eta farji au padriha kana bisa sakira-kirana nyata hasabah anu asuh min pakiliha di jalma nyata anu potong hasabahna jadi namun ayah jalma cina potong hasabahna
helman kumaha cenah lamun kitu cenah kapotong cenah nyaeta asapahna naon tah cenah nyaeta lamun paparende jeung pamajikan kewajiban di sami gitu nyaeta dihitung nyaeta ukuran anu potongna gitu. Terus wajib mandi teh anu ngasukeun nyaeta asapatil farji kana farji walau bila qasdin sanajan bila qasdin nya disangaja manehna ngasukeun asapahna manehna bersare manehna udang eta bobogaan pas sudah diasupkeun ku pamajikanana naon tah nu kitu cenah nyaeta teh sangaja wajib mandi dia teh mah ku pamajikanana cenah diasupkeun lain ku manehanana nanta wajib mandi atau sami bila qasdin tadi teh walaupun tanpa sengaja. Terus wujud hasapah karage bil farji tegas nama masukkeun hasapah bil farji kana dompetna awewe kana sawa kana kumulul imroati sarwa bae ta ayana dina nyobogaan awewe teh ya kumaha dina ieu abdi maneh namanya teh ngembat hayawan lamun ngembat eta dompet toko atuh sami wajib mandi au wajib mandi dina sarua dina hayawan oge nya lamun diembat ku lalaki teh wajib mandi eta lalakina au duburiha ieu mah cenah lain cenah kana dompetna tapi nya kana juburna sami kana juburna oge wajib mandi au duburi rajulin eta mah cenah juburna awewe tah au duburi rajulin nyata nabi cenah nyata juburna lalaki sami nyata wajib mandi cenah leutik kene saugirin au kabirin baik leutik kene au kabirin akan nabi geus gede sami cenah wajib mandi gitu ain au maitin kumaha cenah ieu mah cenah maitin nyata meninggal au maitin eta mah baik nyata anu hirup au maitin akan nabi tos ninggal itu sami wajib mandi pan aya caritana cenah hiji carita Bapak Syekh Nawawi teh bobogaan nangtung bae pas nyata rek di mandia digerokeun lah pamajikanana ibuna Syekh Nawawi kita dibawa kamar heula salakina anu tos ninggal teh jadi nyalah Syekh Nawawi mah cai manina Syekh Nawawi teh nalika bapana tos ninggal au maitin sanaosina tos ninggal dinanya wajib mandi wa yajibu aidon wajib mandi deui alal mar'ati nya kata awewe bi zakari dahlin kalawan diindinya tanutur dahri bil farjiha wajib mandi deui kata awewe di mana dina asupan di dalamna kata lagi ada gambar wajib mandi sanaosina yang asupna karena hayawan bobogaan hayawan lalaki au maitin acanak sanaosina bobogaan lalaki anu tos maot sami dina nyata awewe wajib mandi wasobin sarwa bae sanajan bocah lalaki teh leutik keneh lamun cenah nyata asup eta dakarna awewe maka wajib mandi awewe teh gitu wala yajibu i'adatul ghusli wajib nyata i'adah kana nyata mait lamun tos dipandian bila mana cenah nyata aya lalaki iseng diparendeulan ku manehna itu kumaha cenah nyata naon ka eta si mait kudu dipandian deui teu kudu itu wala nya wala yajibu i'adatun itu nyata teu wajib i'adah ghusl mait itu wajib ngabalikan deui mandi kana eta si mait Aslu bidzalika hadisu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis di Siti Aisyah radhiyallahu anha asalna urang wajib mandi sote ayat hadis di Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika ila yaqul hitani aw masal hitan wajib ghuslu fa'altu anna wa Rasulullah fagtasilna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaqul hitani
bila mana papanggihnya persunatan loro baik lalaki maupun awewe, bila mana paantel antara pasunatan lalaki sareng awewe wajib al-ghuslu maka wajib adus itu. Fa'aldu anna Rasulullah maka sanyatana kaula oge Siti Aisyah dina nalika kaula jenajeng Kanjeng Rasul paparende sami kaula teh pagetasilna adus itu mandi kami cek Siti Aisyah. Wala budak dulu itu menangannya wajib mandi bila mana panggih antara nyata pasunatan lalaki sareng awewe. Anu kadua wajibna adus teh nyurudul mani kaluarna cai mani teh aya mani syahsi nafsi al-kharij min wa awal marratin bil yaqdi. Eta mah kaluarna cai mani nalika melek tah au naumin atawa dina nalika sare itu wajib mandi. Ana urujul mani muzibul ghusli sawa kana yadkhulul asaba. Tanyakan ku anjeun bahwasana kaluarna cai mani teh muzibun kang diwajibkeun lil ghusli kana adus. Sawaun kana yadkhulul asaba sarua bae eta mah ayana teh yadkhulul asaba kusabab kaluarna cai mani teh yadkhulul asaba kusabab masukkeun asaba keluar cai mani amla atanapi henteu kaluar nan amla atanapi nyata kusabab henteu masukkeun asaba gitu kusabab nempo pingpin tawajib mandi sabab. Waduhulul asabati muzibun lahu ngasupkeun tina asabah teh muzibun dari tehnya wajib adus sawaun asadul mani itu sarwa bae ngasupkeun asabah teh kaluarna teh mani amla akan teu kaluar ngasupkeun asabah mah kana parji sanajan teu kaluar ke cai mani maka wajib mandi gitu. Wala yajibul ghuslu dari wajibkeun adus bil ihtilami nyata bagi nyata jalma anu ngimpi kaluar cai mani ila in anggala kecuali nyata lamun kaluar. Nah, lamun kaluar wajib mandi tapi ngimpi manehna teu kaluar cai mani ngimpi mah ngimpi tapi teu kaluar gitu udang sare manehna istina rasa manehna ngimpi tapi udang sare dicawakan teu baseuh gitu. Maka itu wajib mandi. Sumalam annalil mani salasun hawasun. Terus panyaokeun deui ku anjeun bahwasana jinalil mani salasun. Cai mani aya tilu ciri. Awas anu kaluar nyata tina nyata lalaki tina bobogaan lalaki bobogaan awewe aya sababaraha cai. Aya cikiin aya cai mani, aya cai mazi, aya cai wadi. Nu mana tina nyata anu diwajibkeun mandi gitu. Cicirina cai mani teh aya tilu. Anu qarohatil azibi azbaini. Jadi anu kaiji teh nyata cicirina cai mani teh roihatu cai mani teh karo adil azibi seperti bauna adonan roti audai mada marotban atanabi lamun geus garing teh roihatna asbahat roihatul baidi nyata seperti bauna nyata endog geus garing. Anu kadua nyata cirina cai mani teh asani tadapakat paho kaluarna eunah eta nyata cai mani. Anu katilu nyata kaluarna muncrat. Wala yastaritul ijma al-qawasi bal yafi wahidun bi kaunihi manian. Henteu disyaratkeun kudu satiluna nyata kabeh jadi ciri gitu. Cukup tina nyata saja dan ayah hiji ge cirina cukup nyata cai kasebut cai mani. Wal mar'atu karajuli bidzalika 'ala wajhi fi raudati awewe mah nyata ciri cai mani teh
Henteu disyaratkeun cenah nyaeta kudu cerah ka awewe mah. Berarti nyata cuma dua, hiji nyata bau endog, kedua nyata kaluarna ngeunah. Wasali suha terus wajib mandi deui badilu tina anu genep teh al haidu nya kaluar leuti haidu wa huwa damu tabi'atun jahudu min aqsara mil mar'ati. Hari nyata leuti haid nyata kaluarna min aqsara mil mar'ati mina dasar nyata rahimna awewe min awqati ma'susatin dina waktu anu ditentukeun warahmu kitu ge dina nyata rahimna awewe teh nyata jildatul ilal farji lapisan kulit anu aya nyata dina jero farji eta disebut rahim. Adai kotul pagi jeung deui cenah liang na eta farji teh liang na eta rahim teh deui kotul farji nyata leutik liangna wasi'atul jaubi jeung deui cenah nyata jerona lega nya bapak muareja ibadul farji qabulu biha wa fami'a jeung ari liang na farji teh paranti asupna caimani tah cenah liang na cenah rahim teh paranti asupna caimani tumakan kamsu di mana caimani tos asup kana eta rahim mangka cenah nyata nutup eta nyata liang teh bala baru mangka moal narima caimani akhoro anu sejen. Jadi di mana caimani nyata tos netes kana rahim si awewe, mangka nyata moal nyata asup deui nyata caimani anu sejen. Gusti Allah Subhanahu wa taala teh Allah anna la yakhluqu waladan min ma'i rajulaini wa unta min ma'i rajulaini. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala nyieun cenah nyata pipahan anak nyata dina lalaki. Moal nu mantap tadi teh di mana cenah nyata bibahaneun anak nyata lalaki teh nyata tos asup kana rahim palatak baru mangka wali tarima ditutup wajib mandi cenah nyata di mana kaluarna geudeun dina lilana nyata kaluarna geudeun teh sampai dina kasuci teh nyata dilana 15 poe. Ari cenah nyata sakudeungna sakurang-kurangna cenah nyata kaluarna geudeun teh nepi nyata kasuci teh nyata sapoe-sapoe. Terus kumaha aya mah cenah aya awewe cenah nyata nyata haidna teh leuwih ti 15 poe. Kumaha lamun kitu nyata anu kitu mah nyata kasebabna al istihadatu nyata istiharo getih penyakit. Ari getih penyakit teh nyata damul alatu yaqudu insaroti ya haruju min arqi pamihi nyata kaluarna nyata getih istiharo teh min arqi pamihi dina otot-ototna yang rahim lain tina rahimna. Bila mana tina si awewe nyata getih teh leuwih ti 15 poe mangka nyata si awewe teh nyata wajib digawe salat lantaran eta mah getih istihado leuwih ti 15 poe getih penyakit. Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalat haidatun pada salata fa idza dhahaba qadruha. Bila mana awewe keluar dari haid leuwih ti 15 poe maka wajib salat yaitu maka bila mana awewe datangan getih haid maka pada salatan maka cenah nyata tinggal eta salat. Maka bila mana cenah geus saat eta getih haid tasili maka cenah nyata geura-geura atus. Warabimuha an nifasu wallahu a'lam.
bisawab. Jadi itu panginten pilih tinggi si nyata ayat pembahasan nyata anu kurang keharti bahwa tina nyata pembacaan anak dakun nyata jeung sorokna jeung ngamuna ayo dihapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.